Kenapa Kang? Kunaon cenah Kang? Kang, kenapa? Liar goblok ieu teh. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah mah pirullah we tong diparalah-paralah sia teh atuh. Kenapa Kang? Akang nang karakna jalan. Lain nang karak nang kuban aing mah. Nang karakna jalan ajarag-ajaragan kaya jalma aral saja akang mah. Kaya jalma bangkar warah. Kaya jalma atah warah. Dasar kadal. Aing nyebut kadal. Keun bae disebut kadal ku bayawak mah aing. Akang mah. Alah, lieur euy. Sing horeng lamun hayang mabok mah teu kudu inum-inuman heuh. Pupuirane jiga uing bieu da lieur atuh. Kenapa akang? Kayak yang hayang katangar sama Bapak Adai saja. Duh, Bapak Adai. Kayak yang hayang aya kahayang saja akang mah. Hayang naon aing mah teh hayang disawer. Hayang muncang aing setengah karung we. Gane di imah loba muncang mah urang teu minang masak. Aya musafir ka imah bere muncang. Aya RT datang bere muncang. Kenapa Kang? Ya pugu aing teh naon lieur teh tadi teh. Akang mah. Eta maneh ngomong teh make awal teu kagok Kagak. teu hese ngomong make AKB Kagak. depan omongan teh teu make AKB rupa-rupa aya nu O aya nu U aya nu I. Kagak ada masalah saya mah Kang. Kagak bangga saya mah. Lamun nyebut hulu naon Mastaka. Lamun nyebut buuk akar kepala. jih anjing bisa aja. Lamun nyebut irung naon alat napas. Lamun nyebut ceuli alat tangkap kata-kata. Duh polisi teh juga ieu juga polisi ceuli teh mah sok newakan. Lamun nyebut beteung wadah kahakanan. Lamun nyebut sungut alat baranghakan. Eta ku aya wae jawabanana nya. Lamun nyebut suku alat ngalangkah atawa alat jalan-jalan. Lamun nyebut pingping naon paha atawa alat ngarangsang papah. Si anjing Gitu ge lamun pingpingna mulus anjing jeung bodas mun hideung mah seueur buku. Kawita keneh ningali temok aing. Lamun nyebut bujur naon pantat. Mun bujurna gede pantat badak. Si anjing pantat badak. Ngaran saha maneh? Saya Arman Jakalalana. alus ngaranna mah Arman juga penyanyi. Ai usaha kana naon dagang. Dagang naon barabadan anak kaya martabak bakakak. Kadang-kadang nangka asak saya dagangkan. Kadang-kadang parang. Parang naon parang kakan. Beda deui anjing jaman tuh. Nah, dina parang jadi parang kakan sia mah. Didagangkeunna eta barabadan maneh teh ka mana wae ngaprak saja ka Jakarta. Ka Pangandaran, Dororau Karawang, ka Jagabaya. Ta Sumedang kagak. beda aya uan bureun-bureun. Banjaran, ka Bogor tetangga Jakarta. duh nyebut Bogor teh tetangga Jakarta juga. Ai ka Karangsari kagak. Beda aya iya di dinya meureun.
beda jalan antara hal ka dieu meureun. Ka Majalaya. Mun ka Karangsari ka dieu sok dijual ka saha? Ka Bapak Adai. Langganan tama. Kadang-kadang kagak bayar. Ah sia bisa wae maneh. Lain orang lulus gede tadi eta nu disebut bujur teh naon? Pantat badak. Lamun nu paragi kaluar hitut lawan tah. Jih, anjing gua bisa setan sia. Nu paragi kaluar hitut brut nu kitu geuring. Dia sok ngaku geuring. Nu meledak bau geuring, gampang. Naon lamun diakeun? Gampang Kang. Heuh naon? Yang bawah. Heeh, nu dihandap sia teh. Daun tanu sok brut tu kitu. Yang dai. Eta geuning bisa sih katipu aing.